kolot zaman baheula masih aya keneh anu percaya kana mitos-mitos. Hiji diantarana nyaeta mitos bisa disumputkeun ku wewe gombel. Di waktu sarugna dina hiji poe dicaritakeun aya hiji budak anu erek balik ulin di waktu magrib. Si budak ditanya ku bapana. Eta tos amung teh weton. Eta ulin pambuat-buat teuing si cuy ku wewe gombel. Dah, bapak mah non percaya bae kanu kos kitu tama mitos. Dah, mandi heula. Abdul, ajak temenan mbak. Enggak. Ajak Rapi dah. Ayo atuh. Yuk. Rapi. Rapi. Kamu mbak. Abang. Kamu ke mana? Ketemu nih ya. Main naon? Main ini ya. Gimana? Itu betul. Satu. Tuh, ayo. Bola tuh, deh. Kopi palai gamreng. Apa jaga? Ah, di dewe ya awan ya? Pasti mau hati gue ya. Awan udah orang mah. Bodoh. Yang udah gimana ya? Ian, hatimu. Faiz, Mananya? Abi mana tak? Taunya tadi. Oh, dia, Pak.